Ja, kasep, incu aki, nu dipikannya aku tak kamarana. Sae pertarosan teh aki ari kanggo abdi pribados mah mugi aki ngijinan sareng ngawidian abdi bade ngamalkeun sadayana naon anu atos ku aki diajarkeun ka abdi sareng kamarwan tah kitu panginten aki. Ade ari kitu mah bagja nu teu aya papadana aki atoh ngadanguna oge. Omah cu aki nitip ka hidup duaan ulah dipake tebalik sabab naon bisi malindes kana diri sorangan. Geus aya nama mending orang istirahat heula pan enjing orang latihan deui sareng aki. Geus waktuna hidup teh apal sangat indung bapak hidup duaan teh. Jang ngen ka dieu Jang. Mangga aki. Jang, Asep, mah geus cukup latihan teh. Ya acan aki abdi mah rada hese teu Kang Jaya. Da acan we meureun ayi gege ayi buka terus-terusan mah bakal kapendak atuh. Kang mah gampil nyaros kitu teh. Lumayan acan kitu dah. Geus aya Jang Asep, balik heula yeuh. Mangga aki. Capeknya Kang ya. Mohon, ai kumaha ai latihan teh tadi. Abis mah rada hese Kang, sepetos akang. Da acan we panginten aji. Gege bakal.
Jang, geus sarare. Tah, can Aki. Aya naon? Kade heula gerak Aki rek ngobrol. Mangga. Iya tajam. Saiki. Enggak. Mangga Ki, saya enggak. Oh, iya. Pikir soal naon Aki nyawaran abdi sareng Marwan teh. Jang, kumaha geus kapikir ku hidup duaan. Lamun geus kacangking sakabea muti Aki. Hidup rek lalunta kamarana sok kayaknya jawab kuduaan. Naon kasauran Aki anu ti payun abdi mah masih dina jawaban anu tos langkung ti payun disebatkeun. Nyaeta abdi sareng Marwan badai nyandak kanu kasayan Aki manawi Allah ngijinan sareng ngawidian sakitu panginten Aki ti abdi mah. Mohon Aki tah kitu panginten Kang Sanjaya namanya nyaurkeun ngan abdi teh aya hiji pertarosan ka Aki teh anu tutep tumetep aya dina hate dugi ka ayeuna. Naon Marwan ngaganjel dina hate anjeun teh. Tapi punten pisan Aki, ieu pertarosan teh geulih kirang sopan atanapi janten emutan kanggo Aki. Insya Allah Aki bakal narima naon anu ku hidup dipertanyakan ke Aki. Lamun bisa ngajawab ku Aki jawab, lamun henteu nya hampura acana oge tah kitu tuh ngaranna naik di Aki mah. Naha naon kitu ai anu ngaganjel dina pikiran teh. Cobi jelaskeun ka Akang. Kang yang apal ari kitu mah. Panginten Akang oge tos terang. Sami panginten sareng abdi naon anu ngaganjel dina hate teh. Sok kayaknya geura bejakeun ka Aki atuh. Kieu Aki. Naha ari indung Bapak kuring sareng Sakang Sanjaya teh masih aya dina kieuna. Atanapi kumaha atanapi tos tilar dunia. Sabab abdi ti alit oge pan ku Aki teh teu dipasihan terang. Di mana indung Bapak urang teh ayana? Ai Marwan. Nah, ai bet kasaoran kitu ka Aki teh. Kang, naon anu nembe ku abdi disaurkeun ka Aki? Panginten Akang oge sami sareng abdi. Yen hoyong terang di mana indung Bapak urang teh ayana? Hade pertanyaan teh Marwan. Tah ayeuna ku Aki rek dijawab sakumaha naon nu tadi ku Aki disaurkeun. Nu geus dibejakeun ka hidup duaan. Anu apa rek dijawab, nu teu apal Aki hampura pan kitu tadi nage nya. Ngan teuing kudu ti mana atuh Aki teh nyaritana ka hidup duaan teh. Sabab sabenerna mah Aki geus mempersiapkeun jawaban. Nah, hidup ngeluk tunggu Sanjaya. Ari abdi mah saleresna kaget Ki ku kasauran Marwan ka Aki. Sabab ari kedah jujur mah
abdi pribadi oge sami sapertos makan naon anu ngaganjel dina hate sareng pikiran teh Aki. Heug aya mah hidup duaan teh geus waktuna. Nyaho nganaan indung bapak. Heug ku Aki dek dicaritakeun sakabehna ayeuna mah. Tah kieu caritana teh.